Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelejeng enjing barudak SD juara. Tepang deui sareng Bupi dina pengajaran Basa Sunda sareng lingkungan. Tah, kumaha kabarna dinten ayeuna? Mugia sadayana sehatnya. Aya nu terang teu dinten ieu urang bade diajar naon? Dinten ieu urang bade diajar judulna hemat energi. Tapi saat acan ka materi, urang kedah ngaregepkeun heula hiji pedaran. Mangga diregepkeunnya. Hidup tang tukungsi ngabandungan warta ngeunaan naikna harga BBM. Nu dituluykeun ku tayangan iklan layangan masyarakat dina TV. Anu maksudna ngajak masyarakat pikeun apik atawa ngurangan ngagunakeun BBM. Eta langkah pamarentah teh dumasar kana kaayaan minyak bumi di alam nu geus pohara kurangna. Sedangkeun pangabutuh masyarakat kana minyak bumi terus-terusan ngaronjat. Kukituna sangkan masyarakat sadar tur paham kana pentingna energi di kahirupan manusia. Unggal tanggal 22 Oktober dipieling Poe Energi Sadunya. Energi nu kudu diapik-apik ngagunakeunna teh diantarana bensin, listrik, cai, jeung sajabana. Unggal jalma kudu bisa leuwih apik dina ngagunakeun energi. Sabab sumber energi lolobana geus sadia di alam, mangrupa anugerah ti Allah Nu Maha Kawasa. Kawilang saeutik keneh sumber energi hasil olahan manusia tina kamajuan teknologi. Sumber energi alam moal bisa nambahan. Lamun digunakeun sagawayah, tangtu bakal leuwih tereh ngurangan. Salah sahiji cara pikeun numbuhkeun kasadaran masyarakat pikeun apik enggoning ngagunakeun energi diantarana ku cara terus-terusan midangkeun uar pangajak dina unggal media warta, ku tayangan iklan layanan masyarakat atawa ku cara nyebarkeun warta tinulis dina koran, majalah, brosur, stiker, poster, jeung sajabana. Salajengna sabada hidup ngaregepkeun pedaran ngeunaan hemat energi, prak tulis ku hidup barang-barang di sabudeureun hidup nu ngagunakeun bahan-bahan di handap. Basikeun dina kolom dina lembar kerja masing-masingnya, tong hilap dipasihan nami sareng nomor absen. Mung sakitu pengajaran dinten ayeuna. Hapunten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.